bejana ya turnamen barudak usia 12 jeung 10 kunaon urang teh diajakan ya tapi geus rehe ieu teh kamaranna nya kira aku geus-geusan mah anas meuli tiket uing lah teh anggeula kaluhut ah. Si John ha. Wah, sing baik lah John. Main bal, ngeblok. Tipu ku aing. Geus kemana John? Aja main bal pada aya main bal acara usia 12 13 cenah 12 10 gitu nya. Lamun teu salah mah. Tapi kirana geus aya keneh kitu nya. Soalna simpe di luhur teh. Sagesan-san. Aya rame keneh sia. Ieu rame bukan rame teh kara hiji kosong teh salah mah. Cer kalau nya micung ka ditu. Padahal tadi ieu speakeran geuningan. Jadi kumaha speakerna luplap. Tadi teh ieu nana kabalna putus. Empol ka ditu Jung. Bener aya keneh ieu teh. Bener Jung teh. Ya tuh teh kurang atong wah. Sugan can kabeakeun. Si John geblok geus anggeus aja bantong. Naon nu dirasa si Jo teh? Kira aku nipu ka aing aing hana ses meuli tiket pip aing mah tiketna oge. Anu hayang dipangharupna tapi geus jelema anu kur aya dina itu aja jelema teh. Panitia gitu, tanyakeun bae bisincang ngamimitian Man, hari main bal aya keneh, Man. Angeusan betul. Main bal mah. Nah, Man, urang hana meuli tiket pip, Man. Aya pangaruhna tiket 150 kurang 5 kali. Balikan deui. Hari itu san meureun, Man. Oh, garelo itu mah. Panitia itu. Tuh, sanakeun. Nyampe lah. Mang Nun, Man. Ayo, Kan tok, Man. Penasaran aing mah soalnya can aya penonton. Da pasti araya ieu teh nya, pasti main encan lah jigana mah. Lah Bang Dagang kesebelan meureun eta mah. Bohong ka dewek. Tayang penasaran aing Punten ieu teh reng-rengan panitia mana we? Nu mau ya teh nuju ngantosan kareta. Tiket mentok kitu. Lain masalah ngantosan kareta, Pak. Geus kuring teh. Namanya teh ditunya ti lembur, belaan mah, Pak. Bade lajo main bal usia 10 jeung 12. Aya bejana, aya nyeri hate teu kaajak, Pak. Kira-kirana ieu masih kena berjalan main apa geus bubar gitu? Ya enak makan. Sami, si kuring gerek main bal, yeuh balna oge. Kan akang buka supun teh kana jongna. Lain nu dirasa panitia teh. Ieu si kuring mah nanyakeun ieu main bal geus apa geus angeusan gitu. Malu kan ieu teh sanes stadion. Ieu mahal teh. Tempat transit penumpang berangkat sareng datang. Mungkin kuring mah nongkon bola, pokoknya bola gitu lalajo bal. Ieu asli. Lieur aing mah ini latihan. Ieu kan stadion sepak bola. Nah disebut halte busway kalau teu kahar. Bal ieu mah. Tang geus ieu mah rek nanyakeun. Main bal geus angeusan apakah karek mulai gitu. Lamun karek mulai meureunan dia rek dagoan, mun karek rek angeusan ieu rek balik. Da sami abdi mah keur lalajo main bal. Si akang rek dulu hayu. Nah, perkara akang rek ini jeung moalna, jadi jeung moalna, kumaha akang we eta mah. Lain cai nu. Da kuring mah tuh peretan sedatang. Ya, permisi. Aing kalah beuki lieur naon hubungan anak halte jeung bal. Ditanya ku aing arek main bal angeusan jeung encana arek numpak beus, numpak kareta. Teu kaharti nomor mana tuh eta panitia teh? Tanyakeun si Mang itu bae Mang, ek nanya sakali deui Mang. Kebalik ge nanyakeun sabelah mah. Ek nanyakeun main bal di dieu geus angeusan apa para arek ke dimulai gitu. Soalnya we geus jauh-jauh meuli tiket, nomor tiket tage pip mah. Oh, gitu. Hari turnamen mah acan ieu teh nunggu tim anu rek bertanding. Tah ayeuna mah urang lalajo heula bola gitu. Tangke lalajo main mah. Nya, naon eta geus boga tiket tip? Naon tip teh euy? Naon nu dirasa Mang? Maknya panitia teu apal pip Mang. Pip teh lamun urang meuli tiket pip diuk teh pangharupna Mang. Pangkat cirina tah eta tiket pip. Oh, gitu. Maksudnya VIP meureun dirinya teh. Tah, di dia teh tes aya disiapkeun tempat VIP nama. Tah, kang anu gaduh tiket VIP dudukna teh teristimewa di lapang di dieu teh nyata di sebelah. Allah tuh belah ditu. Tah, kudu di ditu calikna supaya katingali sa alam dunia tah di ditu katingalinya. Siap. Mana tiketna? Mang, ngejar bohong. Tuh, tulisannya ge Mang, pip. Oh, bener ya. Belet atuh jadi panitia teh. Ya, Mang gantisna. Di mana urang kudu diuk, Mang? Siap, tuh langsung ke belah tonggo. Apa itu? Siap. Bener itu, Mang. Nuhun, Mang ya. Siap. Tadi atuh ngomong teh.
bener teu sia-sia meuli tiket VIP teh. Wah, tempatna ge. Bener teu sia-sia 150 kurang 5 senti teh lah. Betah bener ulah AC yang majigananya teu sia-sia ngeluarkeun duit hayang lalajo final usia 10 jeung 12 lah. Daguan berarti urang pangheulana nya lah. Alhamdulillah versi pangeunahna datang pangheulana lah. Seger pokona mah ieu mah cuaca. Mantap ieu mah stadion naon nya yang ngaranna nya lah. Di-upload gerak uing na YouTube lah stadion teh alus Kepikiran wae si John itu. Balik dia karunya. Da pukul samperkeun deui mah di baturan samperkeun deui John, kenal maneh? Mang, nah dia Mang. Pan we geus menang di kursi anu mah. Pas di dia diupna pernah betah aja, Pak. Ka dia Mang ya, Mang. Mang ka dia, Mang. Kunaon didinya teh? Lalajo main bal. Main bal di mana? Kayak ada bos angeusan kita tadi ge. Kapan dia cek panitia teh kakak arek mulai. Kita kan istirahat areureum kita tadi geus agas geblok atuh. Anu geblok apa didinya nu balebugnya. Didinya nu boloho mah. Emang ieu sangesan dia. Angeusan kita tadi ge. Panggil tadi yang tukang dagang teu. Kapanan karcis ge dibikeun ka panitia ka diku. Cokot deui. 150 kurang 5 senti hargana oge. Cokot deui anu ditopilin. Tiket VIP. Iya bener angeusan itu. Angeusan. Cenah kakak arek. 10 12 lin tadi teh. Ya. Angeusan kita tadi ge telat atuh cokot ujung. Ya mah panitia teh kurang ajar euy. Cokot deui urang di topik ujung cokot deui. Cokot deui. Cokot deui. Ayo mah Cokot. Alah, si goblok yang mau bener-bener katipu panitia geus marantong. Aing mah tiket VIP 150 kurang 5 senti. Ngalun nasib aing.